Hirup di dunia ukur ngumbara, anak jeung harta fitnah nu aya. Kuatkeun imana, tingkatkeun taqwana, pikeun salamet di akhir masa, pikeun salamet di akhir masa. Lobakeun mieling, pasti bakal maut, sabab eta teh datangna pasti. Nyawa dipundut Rabbul Izzati, mangka hirup teh sing ati-ati, mangka hirup teh sing ati-ati. Datangna ajal diri sumarah, nyawa jeung jasad tuluy papisah. Anak kulawarga karumpul kabeh, tuluy dibungkus jasadku boeh, tuluy dibungkus jasadku boeh. Nu ngantar mayit tilu perkara, amal jeung harta, anak kulawarga. Harta jeung anak baralik deui, amal mimilu nu jadi saksi, amal mimilu nu jadi saksi. Sanajan hirup keur suka betah, sehingga diri poho ibadah, nuturkeun hawa nafsu sarakah. Datang Ijrail moal ngabantah, datang Ijrail moal ngabantah. Datang di kubur teh hirup deui, munkar wa nakir nu waktu harita risan dikunci. Jasad ngajawab nu jadi saksi, jasad ngajawab nu jadi saksi. Taya hartina hirup di dunia, salami hirup midamel dosa. Poho ka diri bakal cilaka, nandangan siksa seuneun neraka, nandangan siksa seuneun neraka.